Bi pan imah kosong ya aing ngageruan saha tuh samburung cenah dijual imah ieu teh. Mama 10 juta ngomeana ya. Karo mun 15 juta. Jual ku aing payu 140. Jadi tuna 60. Hah. Bati hungkul boga mah 50 juta mah. Ngaletik minim-minimna 40 lah. 40 juta batina. Mantap emang ya. Doain ono. Iya pan nawarkeun imah ya, nawarkeun 60. Dijual ya, dijual. Rek dijual. Nawarkeun 60. Aya kamar. Di nyawa balanti ka aing ge. Ih, pan aya urang kota cicing ra sok ngising ya mah. Urang kota nanyakeun kurang tawarkeun 140 ngan kudu diomean heula. Ya kira-kira mah 15 juta ngomeana. Da ayeuna nguruskeun anu teu jelas kieu. Mending kene aing aya bisnis ya. Naon. Kan ieu mah eueuh buruhan gitu, tapi amal mah meunang gitu. Jadi pangmelikeun kopi, pangmelikeun cane, anu rada mewah lah. Itu kan budak aya sekitar 20 orangan. Urang aya boga duit ieu anggaran 1 jutaan. 1 juta. Kalian we jeung didinya ada hari lo. Oh iya saya hitungnya urang. Siap. Jadi urang moal di buruhan deui urang mah. Nyokot di dieu mah pan erep. Tah, ya ke urang ya. Siap. Misah ieu mah nya. Ya urang da aya urusan. Oke, Palurah. Siap. Wayahna ieu wayahna. Oh iya, gontek mere deui. Amanah ieu. Ya. Kade. Siap. Gampang bisa diatur lah. Siap. Si Rurah 1 juta. Balik ke Jawa ti padangan 10 ribuan. Berarti ngan saukur 200 ribu. Beli aqua gelas 2 dus ge mahi. Tah berarti sasana jang aing deh, aing dibere di 100. Ternyata ieu batur mah atuh. Alah, bati gede euy, imah teu jadi kajeun. Lah puguh nombokan ieu tina imah ge can puguh daekeun urang kotana ge. Ning geus puguh ieu. Cair. Tinggal neangan balanja anak. Mbah dukun, gimana lagi pasiennya? Konon katanya sikatnya diguna-guna. Asik. Di pasiennya pasti disambur. Uhun Mang, bade ka mana ieu? Ieu militan barudak ya jeung jebaya duit teh titipan ti Lurah jang canet cenah. Heeh. Tuh. Ya meuli canetna ka mana Mang? Mang Tarjo ge hade atuh. Yuh, di Mang Tarjo mah mahal. Cing geura kuing pangmelikeun dieu keun duitna. Belanja wae lah boga duit. Mosok beuh duitna dieu. Teh bener tapi bisa menang nu murah. Bisa ada di nyawa marurah masalahna di menang uing mah. Aing ari kira-kira mahal sarojeng di ditu mah sudi kan lamun kira-kira benang sanggup nu murah jeung barekna alus. Yang ieu nu berkualitasnya boleh gitu. Urang ieu katitipan ngan 500.000 itu. Lah. Oh, gampang. Sanggup masalahna marurah di dinya mah. Ya, ai masalah dahar mah meureun lah keun bae ka rimahna masing-masing minimal canet bae lah. Siap. Ieu kudu mahi 500.000 ya. Mahi. Urang misalnya loba kegiatan nu sejen ieu mah ka cabang. Ai kira-kira nyaneh sanggup tong. Aing meureun di bae dikondisikeun ka nyaneh tah. Ya 500 tah. 500. Oh, siap. Mahi ya ieu mah loba ieu mah. Tah kan kada nih tipe eta. Kudu kopi nu alus, rokok nu alus, ulah nu abal-abal nu eueuh merekan kumaha bea cukai ulah salah ka tikoro ya. Ieu ge udah udud ngan udud nu alus loba teh urang teh. Gitu. Kan kudu nu alus. Siap. Panemangan. Jadi lamunana itu budak aya 20 urang nya di lapang. Lamun ayeuna 500.000 dina satikna kudu dina minim-minimna 20 ribuan. Kudu kabagi. Ulah henteu eta kade. Siap. 20 ribu pokona. Tuh. Siap Mang.
Bener, kurang rusulan saja nih kilikan embek. Oh, siap, siap. Ini iya mah berarti banyak lumayan ya. Gila iya. Naon gitu atuh. Ya, ada minum lah, ada minum. Minum. Ya, marah sana ya. Ya. Ya, jangan ngopina. Sok kerja bang. Ya, kopina. Kan kieu kopina eueuh, ayeuna ge panasna hungkul. Waduh, Da kumaha da ti dituna tina donaturna eueuh, diberena ge cai, rokok jeung cipanas. kopi nawan. Meulina kopina mah meuli. Wayahna eta mah. Ya. Encan ya. Rokona ya, rokona. Ya cuaca panas kieu, tapi aing boga duit ieu. Deh. Ya 150.000 ya. Ieu teh 1, 2, 3, 5. Lumayan ya. Barudak diberengan ukur 150. Cai jeung rokok hungkul. Dajar rempe. Ya. Aing kudu meuli naon ieu tukang es eueuh itu aduh hareudang kuduna meuli es gitu eueuh lah cuma yang isukan deui mayan aduh asup euy kumaha ieu teh Anggus beres enak. Ya bonus cilok. Nuhun euy. Lumayan tambah puyeng. Panas ki. Aman tapi barudak geus ka mana? Aman eta mah. Bagus. Bara mahi. Wah tuh loba kitu geus mahi. Mahi eta da. Bawa enak barudak geus baralik nya teh geus anggeus masalahna mah. Ieu cilok di mana, Mang? Tadi anu ngider si jalan. Nah, ieu mah bonus cilok mah. Enak kesamana halus pegawaian orang pasti kudu dipercaya orang lain duit nu eta mah ti urang iya sadang nya amanah urang kudu amanah segala geus penting sama lah mau cai lupa mau cai Ari sia naonan budak gawe sakitu capena tengah poe kieu kan saukur dibere cai hungkul jeung rokok mikir atuh dah duit 150.000 ge ngan ukur meuli cai jeung rokok hungkul 150.000 kumaha aing teh 500.000 buk merek nya tah Yalah ujung-ujungna aing mere duitnya 1 juta. Nah, itu jadi kadiangan saukur 500. Aing mana kasih 500. Sia deui 150.000. Urang nampa 150.000. Iya korupsi ngalahkeun jama-jama luhur. Atuh da anggaran teh ku aing di amanahan. Nah, atuh ieu kalah jadi kieu. Sian goblok Aing nawa. nyerahkeun ieu aya donatur gede eta masalahna. Lamun sampai kadengin ieu kudu boga hajatna aduh nyerahkeun. Ieu donatur gede ya. Lamun sampai nepi kana ceulina wah geus. Era aing ditundana beungeut aing. Tah, cek aing ieu. Pasti nelpon ya. Tuh, geuleuh si aing. Ya pasti moal jauh ya rokona. Bagus Aing balanya. lamun naon duaan tuh kali itu aing mah. Jauh aing rokona. Nyawa ieu mah ripuh geus. Assalamualaikum, Pak. Iya, ohon. Ohon abdi nu lepat, Pak. Ohon. Abdi salah nitipkeun amanah ieu ka jama karya aduh. Aing. Punten, Pak, ohon. Ohon aya duaan tersangkana mah. Yang ke kadinya ka Bapak menghadap. Ohon. Hapunten, Pak, sateuacana ieu nya. Abdi nu salah ieu masihan anggaran lepat ka jaminan itu. Ohon jaminan teu amanah, ohon. Hapunten, Pak, nya. Yo, waalaikumsalam. Tah, aingna pokona mun nyaho
Didinya duaan datangan kan itu Sanggup. jelaskeun nu sabener-benerna Teu sanggup. ulah mah mawa urang mah teu sanggup. Aduh, Oh ngan didinya salah paham. mati ya aing. Iya baru dak teh ya nu sebalener teh. Nanaonan ieu teh sih? Ampura bos. Aduh, ieu mah nya disuguhan cai herang jeung rokok hungkul. Sia tah Wah kopi-kopi acan komo lamun dahar. palanjangan saeutik. Rokok hungkul 2 bungkus jeung cai herang. Boro-boro lamun madang. Aing mere anggaran teh gede. Piraku madang kopi jeung udud teh mah 5 juta. 5 juta. 5 juta mereka dinya teh. Camrung. Aing di bahanan ge ku si Rurah ge ngan saukur 1 juta. Hah? Tadi bikin kasih eta 500. 500. Ulah sok mitnah. Si Lurah mah mah jujur dibere 5 juta, nepi 5 juta. 1 juta. 1 juta 1 juta kumaha. di bahanan ge tadi keur nawar imah urang 1 juta. 5 juta. Geus lah ulah loba carita nu salah mah saria. Mah mungkin itu mah. Ya apa jujur itu mah aing geus percaya mana mereka ditu ge. Saria duaan dan teu balener mah. Teu balik dipercaya teh. Barener pisan. Cair 4 juta. Mantap.